besok mani air jelema lempang nak itu entog lain entog hayaki deui aji buat diabetes. buah pati teh diabetes ya ki wae Allah Gusti duamu nyobonya teh kacamplak ka kolot goblok ieu jadi anjeun teh ka dia terek nangan gawe suhun lah hampura mang lan hampura naon kelar di ieu nagara teu ngabutuhkeun jelema nu gede bohong lah di ieu nagara teu ngabutuhkeun jelema nu gede bohong mah hampura bang hampura jadi hampura anjeun moal ditarima sebab anjeun gede bohong Usir Raden. kayak sekedap punten gede bohong di mana kulan abdi teh benak teh kakara penak teh kakara gede bohong di mana ayangnya ho gede bohong maneh sumohon aya ngaran batur dipake aya ngaran sorangan disumput-sumput salira uninga kabi apa maneh teh lain Ronaldo tapi ngaran maneh teh cepotnya anjir usia di bejaan beureun bejaan kumaha kudu ngahebos kana punuh pun aing ngomong anu tukang lain Agnes Monica tapi anjeun teh dawalanya jadi hampura ieu nagara teu ngabutuhkeun jelema nu gede bohong sae ulan rumaos da abdi ayeuna kulan caleresna mah tos kieu mah tos terang naon abdi ge hoream abdi beri gawe di dieu hoream kumaha abdi galin kulan ngadunungan ka jami nu gede bohong jelema nu gede bohong kumaha teh sidik sia pun dan kulan abdi galin ngadunungan ka jelema gede bohong naon saudara ge jami bohong naon kaula nah atuh nyaho maka abdi bertanyakeun Aija apa maka abdi cepot langsung we cepot dawala mungkin nanyakeun deui berarti teh bohong sugoblok tadi nawe kaula teh ngadoja bogo nanti kukur abdi di doja luar biasa anjeun hebat cepot luar biasa anjeun kawanina berarti anjeun jelema jujur lamun kitu carana ditarima ku kaula uluh nuhun agan dawala ditarima manja sih tau teh ciri ciat aing dah jadi tersedih aing di ciri ciat teh Kabatur bisa aja tuh. nuhun agan abdi ditampit apa bisa meureun nyangu deui aing ya dawala nuhun hayang jadi naon maneh di dieu sok kumaha maneh abdi teh kulaan cita-cita teh abdi teh hayang janten pati atuh ngageun aing goblok Saya mah ngulingkeun batur mah saya mah. panes aya pati geuleung aing pati itu na geuleung Saya mah ngulingkeun. maneh moal dijieun patih tapi ku kaula bakal dibere gawe nyaeta jadi asisten patih kaula wayahna anjeun jadi asisten patih daek jadi asisten kaula mah jae ulan sabaraha gajina coba geus nanyakeun gaji goblok teh ya gawe heula tun kudu bener goblok teh pukul papaitan mentena teu kecewa teh ais papaitan ge mah pan heeh bisi kurang nih naon Ayeuna we 300 heula gitu. dibere gaji ku kaula maneh cepot 20 juta Gede. Dawala kembali jujur aing kadang beli PG aing dawala iya nuhun 20 juta dibere agak nuhun eta teh sabulan saumur hirup kabatur luhur wae
kewe di mana maneh maut kakara digaji. Mata kade. Jangan mamat baju. Banget. Karena hati benang risik goblok teh. Atuna sateu jeung nanyakeun gaji we gawe lah cing bener. Bagi gaji manuturkeun. Sok kaula mereka gaji gumantung kana pagawean maneh cepot tawala. Sae gelar wayahna anjeun jeung patih nguriling ka tepi piring anya cerang ka padesaan. Bantuan nyaeta mere sembako ke masyarakat. Bulan saya bulan komite sama payun geuning satengah heula gajina. Nya keun ku kaula bakal dibere tenang. Saya bulan kiraha mesin bonus. Senggawe acan jeung bonus goblok nya teh. Jadi aya ngebleseng dia. Sok pati abdi Gusti wayahna bawa si cepot nguriling ka tepi piring anya cerang ka padesaan bagikeun sembako sae baga pok ayeuna mimitena geus digawe anjeun Orios kaula bade ngapaki sembako ke masyarakat mangga pot dan wayahna ayeuna maneh hirup kae ngabage-bage sembako sae mangga bulan ada yang bagi sembako lah diakan kemana? Hah? Wah, ini saya bangga carekeun cekek boy. Lamun carekeun paehan boy. Hah? Wah, itu teh anak aing. Semua bener-bener. Gila. Wayahna ayo buat kurang ini tinggal lah. Saya bangga ini, saya bangga buat. Atur nuhun Maharaja sami-sami cepot ngan omat maneh ulah ngomongkeun wae bapak ngewa. Ada bapak ada pikageuleun. Nya sanajan pikageuleun tapi burung palung bodo gelo ge teh bapak maneh. Mohon gelo pun bapak jeung siap mah teu menang dicarek ka Syawios. Abdi mah dicarek naon bakal nurut ka salira tapi lamun dicarek geuleuh ka bapak moal. Daagan lamun apa dikieu napun bapak tapi kageuleuheun. Ceureuh. Lamun aya mah jogo jeung abdi geus. Geus teu ngomongkeun bapak wae. Sae bulan. Mun aya mah dipantang ku abdi teh. Terus kan ke upami ayat jelema ka dieu beungeut ta bodas awakna hideung bade digawe di dieu ulah ditarem ya. Nah, bangsat teh. Kebias kan. Eta teh amekeun ka bapakna agan keun bae. Maneh mah ulah ngomongkeun moal agan jage abdi geuleuh ka bapak. Jage Hai ka bapak sorangan madama nya ngomongkeun. Nya nuhun omat ulah ka babawa moal ulah. Tapi dah bapak pikageuleun tapi pikageuleun kumaha pokona mah init-initan teu bebeja culeos ka anak pamajikan pernios bangga aya ngababuk aing nah karunya teuing cepot tawal cing selamat